Dinasti Kersah yang tumampara ieu Prabu Limantaka Katibanan Pusaka Bambang Aji Setraningrat tumindak datang Abdi tinggali sampun masing pati tebakaning pelaya ama wah geus beunang kasep parantos ama wah modal teh si Wawelak kurang ngajar ieu makhluk teh ieu Gusti tapi kalempeng kitu kana tenggorokan mode teh makan abdi nya kitu harita basa nembak naon jling basa nembak buntut masang genep salapan kaluar nono menang 3.000 harita we nya lain menang si lain menang duit menang wiwirang belum oh aduh dah geuning eta pusaka layang jamu sekali musadana cokot kadiekeun kaset penyuk sumangga ama nyangakeun ye pusaka layang jamu sekali musada kadiekeun cekelan ku ama kadiekeun ku abdi cekelna is kade ku abdi ulah mu sekali musadana cokot kadiekeun kaset penyuk sumangga ama nyangakeun ye pusaka layang jamu sekali musada kadiekeun cekelan ku ama kadiekeun ku abdi cekelna is kade ku abdi ulah leungit dalaworakeun kasep kawanun ama tadi kadenge Arjuna cenah bejana geus dipaehan teangan layonna di dieu aya Dinasti Kersah yang tumampara Arjuna anu parantos ngajeng-jeheng ngalungsar jadi babatang pernah ku ye panita Aji Setraningrat asta jiga serang dawala alah ieu geuningan aduh tobating ama ieu geuning layonna Arjuna aduh Gusti agan dugi ka kieuna nasib teh kabina-bina teuing pindah barang nuju paungku-ungku sadayana nyengcerikan layon Arjuna sapratane pun Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ti Jenggala Manik ningali kajadian eta dawala saha eta saha ama Gusti itu teh di nungan kuring itu teh saha teh Gusti Batara Kresna dagoan dawala aya naon eta saha eta teh dawala aduh Gusti tingali pangaulaan aduh Yai Arjuna alah Yai kakang-kakang rai dugi kakieuna
Batra Kresna barang ningali Arjuna sampun masing pati. Aduh, dawala. Ieu teh di kumaha dawala? Gusti numawi abdi oge. Ieu netelakeun ieu teh pangaulaan teh saurna mah dipaehan ku hiji denawa anu malas pati kana kanyerian lanceukna kapungkur. Saha dawala? Ainu katinggal mah ku abdi Prabu Limantaka sing ti nagara lima naon Guha Sira Bintara Siluman teh adina Prabu Liman Bintara Siluman teh adina Prabu Liman Jenawi anu kapungkurna teh maot ku ieu pangaulaan. Di mana ayeuna teh mangkelupna? Parantos maot ku abdi ketang. Ieu parantos maot ku punana. Dupi ieu saha? Guru pribados ieu sih. Saha asalnya? Saha sih kakasih teh? Ngaran kaula Panita Kalamaya. Oh, Panita Kalamaya. Dupi linggih. Kaula teh ti Padepokan Setra Winangun. Itu sih di Arga Winangun sih. Naon teh? Setra Winangun. Di Setra Winangun. Dupi ieu punana. Kaula nun kula Aji Setra Ningrat. Punana sih. Oh, ieu teh putra siswa. Ya putra siswa ongkos. Geningan tiasa ngabantoskeun karo pihak kaprayogaan kaula. Anu mawi nya kitu we, kaula teh salaku warga nagara. Ngiring nyingkilkeun raksukan kiwa kalentengan berjuang demi nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta sareng laharja sin. Menuju adil sareng makmur sin. Nanging nama makmur na adil nama tebih keneh nya waktu suci. Nama adilan sin. Kuha ieu atuh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak-anak kasayan salina Panita. Wah, syawang juna. Leres. Ari eta pusaka layang jamu sekali musada parantos kacepeng ku salira? Parantos ieu. Yakin eta nu malingna? Eta nu malingna saksina ieu asta jingga sendawala. Sumuhun kulan eta Prabu Limantaka nu malingna yakin. Dupi juragan Anom Gatot Gaca, para satria Amarta kamana milarianana. Dina dangat ayeuna teh sandeuk mulang merencan kapangi. Pasti engke ge bakal dibewarakeun cenah marulang deui yen pusaka geus kapangi. Sumuhun kulan kawatos nya tolak. Ke. Dina waktos ayeuna atuh kaula maksa ngalandongan ipun Adi Arjuna manawi kengeng pangresaking anu maha kawasa, kengeng kabul nu maha agung, kengeng laksana nu maha kawasa cing sapamunut ginureun saprajati dekanan ye kadang hengsun Arjuna waras tu jati jati tu kaning waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Hijamar dawang yai lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinuran lilir yang merbangun kayang impen sareng ngalinuran tenira kang samia jangiratani lawan aduh jadi kaulanun raka batara ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingakan oge ngahaturkeun semasungkem kuhunyu panjenengan ditampi nu nyai damang nu nyai nun tupi saha kaula ta ieu anu ngabantoskeun ka urang rai Panita Kalamaya sareng Aji Setra Ningrat atuh nuhun pun guru icagan semah kapihatur abdi astra jingga nuhun karena kesatiaan maneh parantos jadi kewajiban sih kawala parantos jadi kewajiban kewajiban abdi kulan nyalakeun sadaya-daya abdi dina waktu ieu nuhun dawala sumuhun sawang suna nganuhun wungkulnya euy acane meureun cempa
atuh dina waktu ayeuna yai pusaka yang jamun sekali musada parantos kacanak ku ieu Mahapanita atuh ngahaturkeun nuhun kalayan dina waktu ieu bade disuhunkeun bae. Daud. Eta pusaka yang jamun sekali musada Dina waktu ieu sae. Layang jamu sekali musada lamang kagungan negara bade dipasahkeun ku kaula. Leres? Nanging kaula teh sae bade masrahkeun ieu pusaka tapi pangmenakeun heula tarucing kaula. Tarucing naon? Tarucing naon Mahapanita? Tarucing naon ama? Tarucing naon? Cingkuk-cingkul balik ke dese. Lain. Budak letik bisa ngapung. Lain. Budak letik ngamai pujit. Lain-lain teh. Aduh, lamun teu ngejat teh keuna diteke bieu. Bade narucingkeun naon saira Mahapanita? Ieu. Kaula bakal tumanya ka salira Sang Nalendra Prabu Batara mangga ieu pusaka layang jamus dipasrahkeun tapi kaula dek nanyakeun ai bakal manusia aya sabaraha perkara. Oh, Sae. bakal manusia teh aya 4 perkara. Hiji, Bumi, cair, jeung seuneu. dupi cahayana. Cahayana hideung bodas koneng beureum. Jadi cahayana teh Beureum koneng bodas hideung. cahayana beureum koneng bodas hideung. Nya, Dupi nafsuna nyuhun. Jadi eta bakal manusia teh tidak 4 perkara. nya, Aya watekna eta mode taneuh. oh aya. Kumaha watekna taneuh? Watekna taneuh. Sadrah, sumerah, sareng pasrah. Leres, leres. Kana kersa nu ngresakeun. Dipi hade pasti bakal mulang hade, dipi goreng mulang goreng. Mun diurus mulang cukul, mun dipiara mulang kaya. Ana dibawa tamelar joledar. Eta bumi yakin pamulangna teh ku kasangsaraan. Ulu. Manusia nu asal taneuh ana hilang. Atanapi ana parantos leungit. Saina angina seuneuna tan wane mulih ka jati pulang ka asal deui. Leres. Jasad badag kana asal tina taneuh. Mulang deui jadi taneuh. Awor jeung taneuh istilahna ngajadi taneuh deui. Eta watek taneuh. Leres? Dupi watek cai. Watek cai hanap asor. Oh, jadi watek cai teh handap asor. Paingan euy tina culik dewek ngucur we ka handap. Cicing, Cicing. Cicing. Kumaha neme? watek cai teh hanap asor. Moal aya cai ngapung kaluhur, mustahil palid ka girang. Dibelaan ngarayap Cai. cai eta. Tapi mapaina teh kahanap. Akhirna teu burung nepi ka sagara anu lega. Leres, leres. Tukuh sajroning ngudag maksud dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana kajeun caah leleberan tibatan pegatnya lampah. Cai sanggup mere hirup kahuripan kasing sakur anu hirup. Leres, leres. Tapi anak datang amarah na eta cai sok mana bahaya ngaruksak kasakur nu kalembahan. Leres, leres. Dupi watek angin. Watek angin eta da gaib. Gaib kumaha? Sajroning wujud disebut eueuh da karasa. Karasa ayana. Leres. Ai disebut aya. Disebut aya da teu tembong jirimna. Lir napas manusia nu teu tembong. Leuwih leutik batan leutik, leuwih lemut batan lemut lamun eta musna ti manusia. Leres. Lebur papan ngan ukur kali tulis, lebur kujur beak alat, leungit tanpa lebih nya ilang tanpa kerana. Muncang labuh kapuhu kebo bulih ka kandangna. Eta Cai balik ka cai angin balik ka angin seuneu jeung taneuh pada eueuh
teka awor ngahiji jeung Gusti jadi mulih ka kaina asa mulang katadina leres ai wateksana angkuh adigung teu bisa asor kahandap lir nafsu nu taya seubeuhna karepna mangprung ngebrung najan kitu manusia perlu ngabogaan seuneu kantenan anu sakadar sakirana bisa dibere hidup atau bisa mere hidup leres sabab lamun manusia tanpa seuneu tanpa nafsu teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawe teu aya beda ti hawu tiis henteu aya gawena jadi teu arah paedahna da satungtung seuneu bisa kawengku ku ukuran anu saperluna pasti jadi mitra nu gede jasana tapi lamun seuneu leuwih gede tina perluna pasti matak musna anu kabasmi sok aya paribasa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan leres pisan yakin sae aya deui sajabat eta aya naon bisa ieu yang jamu sekali musada dipasrahkeun ku kaula nya tapi dina waktos ayeuna sae hiji deui tarucing ti kaula malihan lain hiji deui upami aya waktos mah cobi nanging hapunten upami ku kaula teu tiasa kawalar sae naon anu leuwih gancang batan angin teh nyaeta pikiran manusia contohna tiasa dicontohkeun kumaha nyaeta di mana urang init-initan ka hiji tempat saacana init eta tempat geus katempo jeung eta pikiran teh geus aya di ditu nya ansang nalena lain lumayan pangabisana ai anu leuwih bedas aya naon hawa nafsu teh leres eta leuwih bedas eta di mana manusia geus nafsu istilahna di mana aya gunung hayang ngalegleg nempo jelema sagede sireum eta ukuran nafsu nya aya keneh panita sajabat eta aya naon anu bakal ditarucingkeun ka kaula aya keneh panita sajabat eta aya naon anu bakal ditarucingkeun ka kaula pamimpin kudu bisa ngapung bener nya pamimpin kudu bisa nerus bumi bener nya pamimpin kudu bisa napak sancang bener nya napak sancang teh naon euy nu mata kudu dek bergaul jelema mah napak sancang teh bisa nyeun duduk kuy si belegug naon aga napak sancang teh dawala nyaeta bisa lempang di luhur cai nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu lempang di luhur cai sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh kudu bisa ngapung ngawang-ngawang di luhur sanes nah nganu ngaharti pamimpin teh nyaeta bisa asup ka jero taneuh mulebes sanes tapi nganu ngaharti pamimpin kudu bisa ngapung anu ngaharti kudu bisa nempo kahayang masyarakat nepi ka pelebah mana kaayaan nagara dina waktu ayeuna yakin istilah nama kudu boga cita-cita anu leuwih luhur eta hartina bisa ngapung ai kudu bisa nerus bumi nganu harti urang kudu bisa nerus bumi teh nyaeta istilah nama kudu bisa neleuman kana kahayang rakyat jadi istilahna ulah nepi ka patongong-tongong antara pamimpin jeung rakyatna kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan parantos karaos karasa kumaha hasilnya sin ayeuna parantos ngahiji we manunggal sin antawis abri sareng rakyat jadi istilah nama sahak sareng sakawajiban ai kudu bisa napak sancang pamimpin jadi ulah rek pilih kasih kanyaah kadeueuh pamimpin ka rakyatna hadepi sansang nalendra sae
aya kene saja betiata wah ya naon mangga ieu pusakala yang jamu sekali musada dipasrahkeun ku kaula tapi kaula teh pangmanggihkeun heula Semar jeung Setiragen di mana ayana waler kaula nun raka Batara saha pangmilariankeun Semar jeung Setiragen di mana ayana numawi ceuk abdi oge dugi kadanget ayeuna candeuk panggih teh pun bapa teh numawi teu aya eta eueuhna ka mana teu pira ngok hayam teh diudag-udag ku RT dituna teh nya oh pangmilariankeun Semar jeung naon hartina Semar kaula maksud ngawalar naon hartosna Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana kade jeung gorengna alam saha nu nyaksi ka urang nu nyaksi ka urang lintang ti tekad urang eueuh deui anu nyaksi kana laku lampah urang sorangan lintang ti urang keneh nya jadi atuh Semar teh si horeng dibabawa ku sararea oge aya di sararea oge tepi ka Semar rupana hideung beungeutna bodas anakna beureum jeung koneng amarah luamah sawiah mutmainah teh tadi nya pamajikanana Setiragen asa tidak kecap satya raga simpati satuhu nuhun leres ya sok ayeuna nuhun leres ya sok ayeuna di mana atuh eta Semarna jeung di mana eta Setiragen sae walaran ti kaula Semar teh tebih ti dieu nya ukuranana lamun di Baledog pasti kaliwat lamun di Ciduhan pasti labokot eta Semar sareng Setiragen teh aya di dieu pinasti barang keresna disaurkeun kitu ieu panita kalamaya leungit diri nu sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi Semar Badranaya atuh ieu aji setra ningrat leungit tanpa bilang tanpa kerana dan dia Dewi Setiragen oh iya Kakang Semar uluh Bapak tobat Bapak gening ilmu teh di Bapak deket-deket anak talus Bapak nuhun Bapak abdi syukur yang ceuk geuning eta ma manawi teh sanes emak manawi teh sanes ceuk ieu kaula nun teu pina damel atuh ngakaturkeun semasung ka muka kunyuk panjenengan Gusti Batara ceuk ditampi nuhun ceuk kaunyuk pangawalan oge teh kantun kaula nun ceuk ditampi nuhun kana naon nepi ka kasimpatian salira Kakang Semar sadaya-daya nu nyangakeun kabodohan jisim abdi nuhun Kakang Semar yakin atuh pawongan Panawa ulu cupu Panawa salira Bapak disangka teunjing ka abdikeun eta ilmu boga malih warni teh geunah mureun abdi lamun abdi boga ilmu kitu ngeunahna teh ai ka pasar moal maan duit maan tolomong deka pasar gibegeun awak ngajadikeun tukang saron nganyuk geus beunang mah harta kakayaanna ti pasar jadi dewek deui pantikeun agihna teh ka si Ewon ngan moal dijabah ilmu kitu mah nuhun Kakang Semar mangga urang sami lumampah we atuh Kakang Semar ka nagara Amalta sae cu atuh teu pino damel cu melirik kana pencak kaki mapaekan riwayat Nyok Ciruk kana Galur lalampahan aji setra ningrat urang pungkas ku kemang tinetik Sebaran sari tutup lawang si Kakang